Alhamdulillah sim kuring ayeuna nuju aya di rumah makan Ratsa Food anu linggihna nyaeta di Kampung Mekar Manik depan Masjid Al Ikhlas. Mangga ka kaum milenial, ka kadang wargi sadayana nu tebihna nu caketna, yuk urang sadayana berbondong-bondong. Cocok banget buat dipakai buka bersama bareng si dia, bareng keluarga, bareng kerabat. Menunya Sunda banget loh. Ada nasi tutug oncom, ada ayam bakar, ada ikan bakar. Nah guys, di sini juga tersedia menu seblak parasmanan. Loba pisan pilihanana jadi bingung si Cepot yang milih naon ieu teh. Teh, tolong dibantu dong si Cepot ini karena gak bisa mega. Urang dibantu. Mohon mangga teh, sok teh. Kurupukna nu mana wae? Kurupuk nama si Cepot mah. Yang ieu teh warna-warni. Biar penuh ceria. Sakieu teh 2000 ya Cepot. 2000, leres. Ini namanya kerupuk gelung. Kerupuk gelung ya. Bade mana deh? Mana dinya? Alah ieu teh seueur piliheun teh jadi bingung si Cepot teh. Ieu naon teh ieu tah? Ieu kerupuk jengkol. Nah, eta lah kerupuk jengkol we. Sok. Mangga, ieu kerupuk jengkol 2000. Ayolah. Terus Ieu naon ieu? tulang sareng ceker. Entong entong. Somai ya, somai. Aya. Tah eta Mang Omai Bade hiji. Hiji we. Bade nganggo mie moal Cepot resep mie teu. Entos cekap eta sabaraha ieu. Itu tuh pilih bade suki-sukianana bade. Mun mangga nu kumaha suki-suki teh? Suki-sukiana kapalih. Mangga. Ieu teh naon teh? Ieu teh suki-sukiana aya sosis, aya dumpling keju. Terus aya cikua, dimsum. Waduh, ararane ngaranna. Teu ngalarti. Bade nu mana atuh Cepot? Bade sosis beureuh. Hamburger aya? Hamburger mah teu aya. Teu aya. Berarti aya hamur duit gerpas ya. Mangga teh teu langkung eta mah naon da si Cepot mah teu ngalarti. Sosis beureuh namina koktail tah ieu seueur pisan anu mesernya Cepot. Naon eta teh namina teh? Sosis koktail tuh sami sareng ieu pameun teh geuning beureuh. Iya, aduh geuningan. Tong nyanyana kana fisik Tah ieu cepagan atuh pesanan Cepot. Sun bahe teh Alhamdulillah. Sabaraha eun teh seueur heueuh. Mun urang etang dilebet mangga. Cepot orang hetangnya mohon teh 4.000 terus cuanki 2.000 46 mohon 8 terus cilok 1.009 sampai 4 15 sampai 19.000 ya 19.000 walah metung seueur waduh guys 18.000 metung menuna ge Tah sekarang namina bade saha di dia pesenanana Aldebaran cenah pemirsa. Bade leper sabaraha? Di level ieu teh. Mohon di level. Tingkat kepedasanana teh nabi naon di level ieu teh? Mohon tingkat kepedasanana dugi ka 5. Yang sedang-sedang saja si Cepot mah tong ada teuing. Satu boleh. Ya. Gurih manis boleh. Ya. Gurih nyoy. Gurih manis aja, kan udah manis lihat kamu juga. Dibungkus makan di tempat. Makan di tempat aja. Boleh makan di tempat. Ya. Minumannya mau teh jus? Minumannya ya apa aja lah boleh. Diantos ya Cepot mangga cari. Hatur nuhun teh. Mohon Aldebaran atau ayo. Pala wargi iya tadi seblak anu partos dibayar ku si Cepot. Ayeuna urang cicipi rasana ladana bisi lada tinggal si Cepot mah resep lada. Urang raosan kayaknya cocok banget ini mah nyeblak sama si dia. Kumargi ieu si Cepot aya 2 mangkok. Bari beja-beja si Cepot keur jeung saha ieu. Ayo guys, kita cicipi. Tuh bisa kerupuk mah. Cicipan pertama ini tadi apa ya namanya lupa lagi. Cuanki lidah ya.
Manyos, mantap. Nah, untuk itu, yuk kita datang ke rumah makan Ratsa Food yang bertempat di Kampung Mekar Manik, depan Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Bojong Picung, desanya Desa Jati, Kabupaten Cianjur. Hatur nuhun.